Leres teh Bu? Contoh nu kadua, ibu nuju pengajian di masjid. Aya murang kali. Muju main di sawah, wala katak acukna teh. Di luar cek budaknya, "Mama, manta ados cek jajan, ieu ada jajan." Cek budakna teh. Cek indungna di masjid, "Ujang, ulah kalebet ka masjid, eta kotor, najis." Cek indungna. "Mama tuh aya jajan." "Ih, cenah maneh mah ngariweuhkeun aing keur ngaji." Keluar indungna di masjid. "Yeuh, dibere duitna bari dialungkeun." Nu kadua, aya oge jalmi angkat ka masjid posisi baju kotor. "Mama, nyungkeun artos." Cek indungna teh, "Eta, baju kotor ulah asup ka masjid." "Kumaha atuh?" "Bersihkan heula, mandi heula Jung, mandi heula." Mandi si budak teh. Geus beres mandi datang, "Mama abi tos ibak, nyungkeun artos, mangga ka dieu kalebet." Dipasihan artosna. Naon bedana? Nu kahiji mah budak dibere duit ku indungna dina kaayaan kotor. Dina kaayaan kotor bari jeung indungna mere duit dina kaayaan ngamak. Nu kadua, posisi geus bersih bisa asup ka tempat anu suci. Indungna mere dina kaayaan seuri. Teu kudu udat adat. Naon atuh lamun aya jalma beunghar dibere rizki ku Allah tapi tara daek ibadah ka Allah sarua siga kitu Allah bere rizki tapi dina kaayaan ngambek. Matak sing hade kasebatna istidraj. Leuwih alus urang mah cicing di alam dunia tapi urang boga rizki anu biasa wae tapi urang rizkina baro